Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Dina dinten ayeuna nyaeta pertemuan katilu arurang dina pengajaran bahasa Sunda. Mangga ayeuna ku hideuk siapkeun heula buku bahasa Sundana. Teras buka halaman 2 hiji. Di halaman 2 hiji arurang sadayana ayeuna bade diajar tentang hemat energi. Kecap energi mangrupa istilah anu kawilang pikawanoh dina kahirupan masyarakat. Zaman kiwari kecap energi mibanda harti kamampuh pikeun ngalakukeun upaya. Ku kituna energi kawilang penting enggoning ngalakunan kahirupan. Utamana pikeun kahirupan manusia. Lantaran energi dikabutuh pikeun ngalakukan segala kagiatan. Sangkan energi tetap sadia di alam, manusia kudu bisa ngagunakeun saperlunanya diwuh ku sikap rikrik gemi tur wijaksana dina istilah umum geus ilahar sesebutan hemat energi. Jadi kita semua sebagai manusia itu harus berhemat energi. Jangan membuang-buang energi ya. Kita harus memakai seperlunya. Contohnya seperti air. Kita nggak boleh membuang-buang air. Kalau mandi secukupnya, cuci piring pun hanya secukupnya saja. Sekarang buka kaca atau buka halaman 22. Di situ ada judulnya maca. Maca dina jero hate. Nah, ayeuna praku hideuk baca dina jero hate di halaman 22 dugi ke halaman 24 nya. Teras di handapna aya ngalengkepan kalimah. Pikeun nyangkem karangan di luhur prak lengkepan kalimah di handap ku kecap anu disadiakeun. Contona nomor hiji. Bensin mangrupa sumber energi nu asalna tina minyak bumi. Ta eta contoh jawabanana nya. Hayu urang sami-sami kerjakeun. Di dieu ku ibu dipasihan jawabannya. Mangga ku aranjeun serat deui. Ayeuna pindah ke halaman 25 anu paling handap nu nomor 3. Prak sawalakeun jeung babaturan hideuk pananya di handap. Sawala ngagaduhan arti berdiskusi. Kumargi aranjeun teu tiasa dongkap sareng rencangan anjeun, jadi tugasna digantos ku nyalira. Mangga ku anjeun diteraskeun ya atau diisian. Nomor hiji nyata sabaraha jumlah masyarakat kana JBU dina tahun 2006 dina kotak kahiji. Teras ku anjeun diisian di kotak hasil sawala. Contoh eusi nomor kahiji nyaeta aya kana 48.4.1.2 M JBU anu dibutuhkeun ku masyarakat. Nah, ayeuna mangga ku anjeun ti nomor B nepi ka nomor F eusia nyalira. Eusina bisa ku anjeun dipilari dina teks hemat BBM. Anu salajengna mangga ku anjeun buka kaca 27. Di dinya aya nyangkem pedaran. Sabada hideuk ngaregepkeun pedaran ngeunaan hemat energi. Prak tulis ku hideuk barang-barang di sabudeureun hideuk nu ngagunakeun bahan-bahan di handap. Eusikeun kana kolom di handap. Di handap aya kolom bensin, listrik, cai, kertas. Bahan naon wae anu ngagunakeun eta sapertos bensin. Eusina nomor dinu kolom kahiji motor, listrik, kipas angin, jeung sajabana. Teras dilajengkeun ka halaman 28 anu medar
pamanggi. Tangetan gambar-gambar di handap. Caritakeun pamadegan hidup ngeunaan nu katingali dina unggal gambar. Regepkeun contohna anu dibacakeun ku ibu atau bapak guru hidup. Contoh nomor 1. Aya budak anu keur leumpang ya. Didinya alesana leumpang ka sakola leuwih hade pikeun kasehatan sarta bisa ngarojong upaya pikeun ngurangan BBM nu digunakeun dina kahirupan sapopoe. Anu nomor 2 nyaeta aya budak keur naek sapeda. Tiasa ku anjeun diserat sapertos nu di luhur. Kas sakola leuwih hade ngagunakeun sapeda. Salain kanggo ngahemat energi sareng ngarojong upaya pikeun ngurangan BBM, naek sapeda oge pikeun kasehatan. Teras mangga ku anjeun lajengkeun deui eusian ti gambar ka-3 tepi gambar ka-7. Salajengna ku anjeun buka kaca 30. Didinya aya ngajelaskeun tentang rarangken tukang na sareng rarangken tukang keun. Rarangken tukangna biasana digunakeun kanggo kecap barang. Ari rarangken tukang keun biasana digunakeun kanggo kecap pagawean. Di handapna aya nomor 2. Prakteangan kecap rondayan tina wacana hemat BBM jeung hemat energi. Tulis hasilna kana kolom di handap. Nah, di handap aya kolom kecap rondayan, rarangken tukang na sareng keun, terus kecap asal. Contoh nu kahiji, kecap rundayana nyaeta leutikeun. Rarangken tukang na nyaeta keun. Kecap asalna dina kata leutik. Anu kadua nyaeta balukarna. Rarangken tukangna nyaeta na. Kecap asal nyaeta balukar. Mangga ku anjeun teraskeun pilarian kecap rundayan rarangken tukang na sareng keun teras kecap asalna ti wacana hemat BBM atau hemat energi. Mangga ku aranjeun pilarian sakapanggihna wae teu nanaon teu dugi karengse oge. Sareng nu terakhir nyaeta di kaca 3 nyaeta kalimah ngantet. Kalimah ngantet mangrupakeun kalimah gabungan antara kalimah A jeung kalimah B. Jika dinu sapertos contoh ieu. A. Danu naek sapeda ka sakola. B. Adi naek sapeda ka sakola. Anu C. Danu jeung Adi naek sapeda ka sakola. Dina kalimah C aya kalimah ngantet jeung. Kalimah C mangrupakeun gabungan antara kalimah A sareng kalimah B. Kalimah anu C disebut kalimat ngantet. Kalimah ngantet nyaeta dua kalimah nu dihijikeun atawa dikantetkeun. Pikeun ngahijikeunana ngagunakeun kecap panyambung sapertos jeung, ari, tuluy, basa, sareng sanggeus. Dina sawatara kalimah ngantet biasana ngagunakeun tanda baca koma. Tadi dia ya contoh nanya, Neni indit ka pasar. Neni ka pasar poe Minggu. Neni indit ka pasar basa poe Minggu. Nah, didinya aya kecap kantetnya nyaeta kalimat basa. Salajengna dibuka halaman 32. Didinya aya ngalaparkeun tanda koma. Anu nomor 4, laparkeun tanda koma kana kalimah di handap. Pigawe sapertos contoh. Contohna anu tadinya Neni indit ka pasar. Neni ka pasar poe Minggu. Kalimahna nyaeta
Neni indit ka pasar, bahasa poe Minggu. Nah, ku ibu di pasihan contoh nomor hiji. A. TV hurung tapi teu ditonton. B. TV teu ditonton mah pareuman weh. Kalimahna, TV hurung tapi teu ditonton. Ari teu ditonton mah pareuman weh. Nah, ayeuna ku anjeun mangga lajengkeun ti nomor 2 tepi ka nomor 5. Kanggo pengajaran ayeuna dicekapkeun sakian. Hapunten bilih aya salah-salah kata ti ibunya. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.